cilena berkicau tina danget ieu sim kuring teh bade ngajelaskeun sanes ngajelaskeun kumaha bade nge-share ilmu kitu nya da aya ngajarkeun mah sanes guru kitu abi ge sami diajar bade ngajelaskeun bade nge-share kolear kitu seueur naros abi teh seueur anu pamunut lah istilahna ayeuna pang tutorialkeun cenah pang tutorialkeun kolear kumaha cenah tetah tuton kolear teh nya kolear gitu nu biasa dianggena teh tinu padungdungan dog nya nu kaanggena mah kitu tina biasana nu ditiup kolear teh tina padungdungan dog benjang gitu tah tina kolear teh aya laras-laras gitunya aya kunci-kunci tina tarompet gitu nya eta aya laras salenro, laras pelog, laras mataram, madenda gitu. Tah sim kuring enak bade nge-share anu laras salenro. Kapunten bilih aya kalepatan kitu nya da ieu mah mau nge-share gitu. Salenro enak pan salenro penjariana kieu nya aya nu jari manisna di luhur anu jadi tengahna kieu di luhur kitu nya benten-benten guru benten-benten panimuan gitu aya abi mah kieu tayana urang ngajegeun lah sora we tong waka kan kolear saudara guru abi teh cenah yang penting mah sora ajeg cenah benten raos di danguna gitu. Jadi nuturkeun kunci panangan gitu ayeuna salenro kuncina kieu atos we ieu tong robah si kunci ieu teh salenro ieu teh terobah apanya tah ieu kuncina teh sabenerna teh tong lepas gitu tong kieu pan eta naon namina salenro gitu benten deui kapelog benten nya tinu kunci nama tinu ieu gitu panangan ayeuna ngajegeun sora tadi sora nada rendah ayeuna sora nada tinggi nu disebat pelung atana pipeti kitu nya. Itu kena bentes gitunya ada abi sami rada ngagaleorkeun gitunya inti nama tina inti tarompet teh kada ajeg soalna teh gitu kadang gitu aya nu rada ngambang lah gitu da sami dialajar gitu da aya nu tiasa gitu tina aya nu tiasa lagi aya nu leuwih tiasa tinu tiasa eta gitu eta nu disebat laras salenro gitu aya nu contohkeun nya si ieu teh tong rubah tong lepas jadi manis teh. Nah itu eta laras salenro punten dari eno rada ngageo gitu da ngajarkeun gitu sami ABG tangga jasa sarangan we kitu nya aya nama da canggih teh tina YouTube ge geuning seueur sanes abi wae nu kitu teh dan oge ka guru-guru abi gitu nya nu tos
soho sanes nabi bade ngajarkeun gitu nya bade ngasih ilmu we da kumaha geuning ayeuna mah kirang-kirang nama jarang gitu nya nu ngalestarikeun budaya Sunda teh gitu mata ayo lah gitu kangge orang kali ayeuna tapi mareus gitu nih ngam orang kali terus tariasa ngarongketan aduh sih teh matak gitu we ti abi ayeuna mah ayeuna eta selain raun tadi teh nya tangke dilajeng di anu video selanjutnya lah laras pelog laras Mataram menghilap di subscribe ieu mah ditembuskeun 1000 nya berdaknya atur nuhun wargi-wargi abi anu tos nge-subscribe ya sareng nge-like nuhun pisan gitu dukunganna panginten sakitu dipihatur kusim kuring ngapunten bila aya kalepatan tina video ieu mungkin dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.